Bismillahirrahmanirrahim. Atuh sagacana ya atraksi di kawitan pangentenya Kang Ade teu hilap kasepuh-sepuh sim kuring anu di dieu anu nyakseni pangenten Mang Ade nyuhunkeun dihapunten anu sagung-agungna sim kuring sareng reng-rengan sanes bade mintonkeun katiasaan ampun paralunya Mang Ade nya ieu mah ngagetkeun nanti Mang Ade karuhun urang pangenten Mang Ade nya mohon ditinggal karuhun urang pangenten ieu nyungkeun pamit ka sepuh aduh teu hilap deh sepuh ya nyungkeun pamit ya sim kuring aduh punten sekali deui mohon ka sepuh-sepuh sim kuring ka karuhun di desa sadayana nyungkeun hidi sim kuring sareng reng-rengan pamintanya mohon sanes bade naon ngaluluhungan pamintanya sepuh-sepuh di dieu sim kuring sekali deui nyungkeun dihapunten atuh teu hilap mohon ka sepuh di dieu sakali deui sim kuring nyungkeun hidi mohon ya anu nonton kadek gua kata regang datang aja mudah-mudahan anu ngahibur salamet anu dihibur salamet made mohon tuh bawa kurang bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Cek cek sih. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh, nuhun sepuh atas pangrojongna. Nuhun pisan. Nuhun. Alhamdulillah taparwargi sadayana nuhun. Punten sanes ngaluluhungan ya sepuh, punten sepuh ya. Atuh teu hilap ka mururang kali. Kadenya udah diturutannya kade. Dacat biasa maulah. Ada. Jang, ngaluih jang. Ke mana jang? Sok euy hade. Euy hade euy. Cek cek se. Alah. Jadi judutna langsung ngeri